Sabenerna mah ajengan nu kudu mayar ka ibu-ibu ieu teh ngan teu boga duit we. Lamun hitung-hitungan mah kuduna lamun hitung-hitungan ya ajengan anu ngawuruk nu kudu mayar kanu diwuruk sabab bakal menang persenan amal. Ieu mah persenan amal menang, duit oge menang. Untung pisan tanya jadi ajengan. Mata. Untung jadi ajengan untung. Tapi siap lamun ibu-ibu jadi ustadzah. Intina mah kieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinarang syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinarang salam mugia sapapaosna dilumpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in atba'u tabi'in, bahkan dugi ka umatna, dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan ngingikeun syafaat anjeunna, amin ya rabbal alamin. Dipayun sejama haturkeun nuhun ka pengatur waktu panjaja acara anu parantos nasihan waktos kangge ngalajengkeun hancadersan anu dicandak tina fantasawuf nyaeta kitab Kifayatul Atqiya. Hadirin rahimakumullah, Sedaacan dikawitan karena pangaosan mugia diperhatoskeun plus janten bewara jeung acan tadi bahwa aya sababaraha acara anu baris kurang dilaksanakeun. Anu kahiji nyaeta kawakilan pangulem di Bapak DKM bisa kena ada yang tentukan ya wirena dina ngke wengi dina wengi ngke wengi Sabtu baris diayakeun acara balagan di dia tempat, biasa di madrasah, biasa di masjidnya. Pertarusanana naon ari balagan, urang mah teu apal dari ari balagan teh pami ningali tina bahasa mah balagun nganepikeun. Jiga kieu we ieu teh keur nganepikeun. Eusina balagan teh pangaosan, namun pangaosanana aya tambihna. Naon tambihna? Tambihna teh aya kefokusan, sabab hiji para dai atawa di kampung Mahajengan di masing-masing kampung sadesa Cisarua pami teu aya pamengan insyaallah hadir
anu kadua aya interaksi sanes FB Pro ya. Interaksi teh naon atuh? Silih alungan obrolan tanya jawab bisi aya masalah anu urang masih keneh mangmang can katanyakeun atawa geus ditanyakeun mangan ari di lemur mah jawabanana kurang puas. Tah mangga engke tiasa ditaroskeun sok kumpulkeun ti ayeuna pertanyaanana engke taroskeun mudah-mudahan we kenging waleran anu memuaskan. Bisi aya masalah naon we masalah nama da ari keur kieu makan bisi nyinggung teh kanu ditanya nalamun nanyakeun teh bisi kumaha teh tangke mah bebas aya sesi tanya jawab. Nu kadua anu diaosna hiji fan fikih kitab Kifayatul Akhyar. Ari kana kitabna mah urang mah da kurang pati hafal seseueurna mah. Intina mah fikih. Fikih teh nuju dina ngabahas ubudiyah, ngabahas dina masalah cai kamari mah. Ditambi kajian anu kaduana nyaeta paroid. Kitab Rohbiyah eusina mah tata cara waris. Kumaha waris anu leres jeung pangpangna mah bisi diurang. Aya masalah warisan tiasa ditaroskeun bisi lepat. Cenah urang mah keukeuh hayang kieu nyampe eta mah nya urusan masing-masing. Nu jelas minimal urang terang kana hukum anapun masalah dilaksanakeun atawa henteu mah kembali deui ka urang. Tah jadi balagan teh esina pangaosan hiji pan fikih, dua pan faraid masalah waris, nu katilu tanya jawab. Nu nanyana saha? Saha we? Nu aya ari nu mah hese nya. Nu ngajawabna saha? Saha we anu siap. Masing ku urang deui ge dijawab ari kira-kira bisa mah jawabanana kieu, alasanana kieu, dalilna kieu. Tah, jadi cek urang teh, oh benernya da urang mah kudu sagala ge kudu wae make naon make dalil. Tah teu make dalil mah urang mah eta mah teu percaya jika meunang ngarang sorangan.